ngajing pamiarsa ngeunaan info dina sela-sela kegiatan urang sadaya dina breaking news. Sareng simkuring Tegar Pangestu kelas 9C. Ayeuna umat manusia keur diberkati cobaan mangrupa virus COVID-19 atau leuwih dikenal ku ngaran virus corona. Ieu virus tersebut virus nu berbahaya pisan kulantaran nyebar ka sakabeh dunya ku waktu nu singkat. Jadi kumaha kuduna sikap urang ngadepkeun virus anyar ieu? Virus corona atau COVID-19 nyata virus mangrupa anu nyerang bagian pernapasan manusia. Virus seperti ieu awal nyebarna teh di pasar laut, daging oray atawa kalong nu aya di kota Wuhan, Cina. Virus corona ieu teh bisa nyebar ka kabeh kalangan bisa nepi ka kolot. Virus teh geus nyebar 81 poe atau leuwih jeung 110.034 kasus jumlahna di Indonesia. Aya loba nu bisa anjeun baca tentang infeksi virus. Gejala klinis COVID-19 akan muncul 2-14 poe saat infeksi. Ngan tiasa nular sanajan eta teu acan nunjukkeun tanda-tanda infeksi. Virus corona bisa nepi ku sabab beunang percikan cai bersin pasien COVID-19. Teu ngajaga kabersihan deukeut teuing jeung pasien COVID-19. Namun aya conto ieu saatos anjeun datang ka wilayah nu katular virus. Langsung pariksakeun ka rumah sakit.